gendut tak ya keprok korban. Cok. Oh, cok. Makan akunan kutan bapak kami makan selalu manggil kabojo dengan kata bahasa yang manja. Ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Pernah ibuku salaki disebut ya Humairah? Salaki dia mikir heula. Piraku ya Humairah jebran. Maknya ya Humairah geneuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sok laraskeun heula rengsekeun heula ngabagikeun caina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngajawab salam mudah-mudahan didoakeun ku abdi sing engal ka Mekah. Amin. Baca hoyong ka Mekah. Moni amin tarik boga duit na henteu. Daun salam, daun saga, moga-moga urang dieu nu ngajawab salam sing ka surga. Ibu, ridho ngajawab salam, ikhlas, teu kapaksa, sadar. Angkat ibu ka dieu naik motor apa-apa. Diburuhan kuno hajat. Diberi duit kuno hajat tapi ikhlas ridho sok aya di lembur di dieu pangawasan rutinan marhabaan sholawatan yasinan tahlilan di kampung ieu mun aya nu maraot sok tarahlil ulah nu maraot punten Pak RT berarti ibu-ibu di dieu mah kabeh teh aliran sesat gitu. Nu maraot tarahlil. Giliran nu hirup arudud. Ngan abdi mah ningali bapak-bapak geuning kunaon tampilan meni jelas beda angkat kana pangawasan rutinan sareng ayeuna dina syukuran khitanan. Biasana akang lamun angkat karena pengawasan rutinan sok ngan ukur nganggo sarung kari-kari ayeuna mah dina hajatan dina hitanan sigana bapak bade ningali mubaliguh geulis di Pangandaran. Eta si apah gaya dina dangdanan meni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Ibu-ibuna gara rawul nini zaman now ini kana pangawasan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah geuning meuni gaul ningkah make calana leg. Teningetkeun bitis nini geus digasuling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak nyorak dikoet ku anak kucing eta nini make abdi mah bingung baca ari nu beh gitu teh harirup gitu ting parentul di karopean di sararung disebut hirup teu nyorak disebut cengcelengan da oyag. Ibu makana punten palebah dieu bapak hajat sareng ibu hajat kudu bangga seueurna awewe jangan membanggakan karena banyak lalaki sabab nu nyorak lain lalaki tapi semarakna ieu acara nu ngaramekeun lain lalaki jelas awe hidup awewe nu init kana pangajian ayeuna di dieu lolobana awewe nu garaneng dina pangajian nu sok rariweuh ku pakean
HP dicekel wae teu lesot kita tadi nu biasa nu kitu teh saha ajengan runtag rumah tanggana kagodaku nu sok babalik leweh lamun salaki teu boga duit nu sok nganyuk tara bebeja matak dina neraka ge lolobana alhamdulillah astagfirullah eling kana neraka alhamdulillah naudzubillah min alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah makilarian saha celenggeuk mabari wahyu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim summa auhayna ilaika an tabi' millata ibrahim hanifa wa qala aidan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillah fasawfa nu'tihi ajran adima al-ayat sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi hisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil qur'an wa qala aidan man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur ala ni'ami fal yakhruj min tahtis samai wal yatlub rabban siwa'i al hadis amma ba'du. Ibu ayah wios kieu sajam naosna 2 jam 3 jam siap dugikeun ka jam 3 siap tepikeun ka magrib alhamdulillah mudah-mudahan Allah mahampura kana bohong becut siap urang dia ngaji tepikeun ka magrib berarti ibu-ibu urang dia mah semua ahli ngawadul langkung ti payun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng puji kadat Allah Rabbul Izzati alhamdulillah bingah dina ati abdi sabab dina ieu wanci tepang sareng kadang wargi urang naon ieu teh urang nangerang desa urang desa Karyawangi nu hadir jumlahna leuwih ti hiji aya pamuda aya kompak bantuan ibi pemain inti dina ngaji teu birek deui aki-aki jeung nini aya aki-aki nini parawan rana budak ubeh mana aki-aki jeung nini adalah pemain inti dina ngaji nu carang dukul dina luhur kursi angkat ti bumi yakin sadayana kadang wargi maksad bade tolabul il ngabandungan ceramah ti hiji istri sok sanajan kahareup panitia can mere cai mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wanci terutami nu ngaregregan kana ati seueurna para ulama sareng para kiai sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi sing kompak amina hoyong ibu ka surga apal jalana geuning harapan bu eta nu dicepeng ku teteh naon ngaranna HP
sararea yakin jelema boro-boro ayeuna budak ngora aki-aki jeung nininik garaul baroga naon. Bahkan ayeuna mah sami sadaya mah barogaeun grup nini-nini nyieun grup Roni rombongan nini-nini. Aya deui Rocky rombongan aki. Marilah kita manfaatkan dari sebuah HP. Kalau seandainya ibu tadi ditanya ibu hoyong ka surga, hoyong apal jalana henteu, sok buka dina HP ibu. Sama-sama kita buktikan neng, sok ketik dina HP judulan jalan ka surga. Ketik dina eta HP di mang googling. Yakin akan ada yang menjawab. Siapa yang menjawabnya? Adalah Ustadz Al-Yutubi. Ketika geus dijawab ku mama Kiai Al-Yutubi, yakin akan menyebar luas. Dibaca ku ibu-ibu orang Karyawangi, nu macana adalah ibu-ibu grup WhatsApp ya, jeung ibu-ibu ahli Facebook ya. Kumaha cek dina eta kitab Al-Google cek mang Yutubi ngaran ka surga. Kamana mah jalan lain gitu. Cicing tong sok nyanyahoanan. Kamana mah jalan ka Jogja. Ka dieu mah Pak RT, aya Pak RT. Cobi nu mana Pak RT na di dieu aya henteu? Menampakkan diri RT di dieu jalmi sanes. Mohon punten Pak RT upami Pak RT na jalmi ngaosna singkat ciri dan utara kaciri mah lain jelema tapi jurig. Jadi lamun Pak RT ngajina teu kaciri tong salah RT teh nyumput coy. Teu sopan RT nyebut jurig. Kamana mah jalan bantuan tong kalah ngahuleng. Kadieu mah Pak RT kapalih wetan. Kamana mah neng jalan ka surga. Kadieu mah alah mah kapanga. Astagfirullah. Tolong eta. Mun ararenteng jalan ka surga ka Pangandaran. Si eta mah tarang ngaji. Kaciri ojo panu calangap. Dalil jeung hadis jalan ka surga ka Pangandaran. Jalan ka surga mah ka pangaji. Bu. Iya di dia keur naon ibu? Keur ngaos ibu ti imah datang ka direk naon? Begitu tadi ibu sebelum kaki dilangkahkan bapak tangan diayunkan. Maksud pada kana pangaos. Sing tadi kana pangajian. Ari pangajian teh pangaji, pangaosan teh pangaos, ari pangaos jeung pangaji teh harda. Berarti ibu nu ka dieu, ibu nu di tukang ece nu di payun, akang nu di tengah, semua yakin disamakan oleh Allah. Ieu urang Karyawangi nu hadir di bawah tenda, nu maksud bade ngaji, geus meunang pangaji, geus meunang harga ti Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah. Bahkan ibu sanajan kudu hajat teu dibere duit, tapi Allah geus ngahampura kana dosa urang sadaya. Alhamdulillah. Lengkah kana ngaji mah insyaallah jadi ibad. Bantuan kepatna jadi ibad. Biukna ge jadi ibad. Nundutan cok sama. Lain si eta mah cara ngapadu tadi jalan ke surga ke Pangandaran. Ayeuna nundutan jadi ibadah. Kalau mereka tante TPN dewe daripada jelas itu tuh nyorak-nyorak. Bu, yuk balikan deui. Mari kita jalan ke surga. Untuk menempuh jalan ke surga, urang kudu daek ini tanah pangan. Kamana mah jalan ka Jogja. Ka dieu mah Bu RT kapalih. Kamana mah Oda jalan ka surga. Ka dieu mah alah Abah kapangajian. Sakali deui kapangajian. Teluk-tuk ketuk-tuk. Eta nu make tim hideung.
Bener karena edan mah langsung nyambung. Abdi nyebut tuluk-tuk si eta jreng. Punten can jawab sanu orang nyebut jreng eta. Oh, eta mah karep baca sorangan. Oh berarti cuma geus aya tujuan jeung ayeuna pamaksudan datang ka dieu teh mah wayah kerek nyebut jreng. Untuk ku abdi dituluk-tukeun, yakin lamun ku abdi dituluk-tukeun si ibu setruk. Sabab teu bekas rek nyebut jreng. Datang areuna hati mah aya tuluk-tuk eueuh. Bantuan teu ngareunah aya jreng eueuh tuluk. Ya, cek. Lamun ecep peka akang ayeuna nyebut yakin kurang ka dieu teh teu beda jeung tuluk-tuk jreng. Ari tuluk-tuk jreng reng teh ecep lir ibaratkeun definisi takwa. Ari ngaran takwa nyumponan parentahan Allah jeung nyingkahan larangan Gusti. Ingat ibu moal ngareunah lamun aya tuluk-tuk eueuh. Moal ngareunah aya nu nepak lamun eueuh nu ngigel tuluk-tuk tepat jreng ngigel. Ibu ka dieu adalah secara tidak langsung bapak angkat ka dieu secara tidak langsung keur ngigelan kana tepat ti Gusti. Cek Allah tuluk-tuk maneh tong ini tak kebon ngaji ka ditu. Jreng ibu ngalaksanakeun na aya garoheun teu di bumi. Seseuheun. Pasakeun. Istrikaeun. Ditinggalkeun ku ece. Ka dieu ridho. Ikhlas. Salaki ece nu biasana wayah kieu sok ka sawah geuning ayeuna kana pangajian eta ridhoeun henteu. Urang ka dieu keur ngalakonan kana tepat ngigelan kana tepat ti Gusti. Sabab urang di alam dunia hirup moal salilana akan sementara. Yakin nu tiung beureum, yakin ece nu tiung hideung, nu ditarukang kabeh ge lain urang alam dunia tapi urang alam akhirat. Hiji waktu ibu jeung bapak bakal maraot, bakal balik deui ke alam akhirat, ke alam asal. Iraha mautna belum tentu dan kita tidak tahu siapa yang ukur ayeuna urang hirup di alam dunia. Salilana saha nu rek maot ti heula. Wallahu a'lam. Nu kasih teteh nu make tiung beureum heula. Nu ti payun teh nu ka abdi panduri. Nu ka MC nu ti payun ece. Nu ka abdi nu ti pengker. Sadayana yakin urang bakde mah. Bu, Ibu, harapan urang sadaya ngalaksanakeun ieu acara ngiring ngabingahkeun ka Sohibul Hajat urang pangajian dawa rame di dieu aya pangajian lamun aya nu ngahade urang sadayana sing ka surga ayeuna syariat calik di bawah tenda hakikat Allah nu ngumpulkeun sadayana amin ya robbal. Lanjut Bu, Ibu capek teu tos taruang teh acan atos acan tadi di bumi ya mah. Alhamdulillah ke aya tuh disayogikeun. Hatur nuhun ka Bapak mengatur acara. Abdi ngalieu keur seuri mah. Berarti keur naksir tadi. Bapak kabdi. Oh. Sudah teh keur teu melongkeun. Hatur nuhun akang bagar ka abdi anu ieu kasumasihan nih. Itu cai masyaallah aya pantai aya seprit. Kareka ilik ku abdi lembaran ece. Abdi disangka paus meureunnya. Abong di sisi laut, abdi mah ka laut teh caket ibu 3 kilo. Mata abdi mah jeung ngiruruk ibu teh alhamdulillah ece tapi uwa alhamdulillah. Biasalah abdi moal ngaleut seprit eta mah da karesep salaki abdi keresekan we kana mobilkeun. Wabil khusus murid yang hormat Bapak Sohibul Hajat, Bapak Sohibul Walimah, Bapak saya teh nu hajati aja. Ibu Pipin, Ibu Sumi, si Ibu Sumi, Ibu Pipin. Oh Pipin Sumiati, ai suamina saha? Bapak Winarto, orang Jawa berarti ya? Oh orang Makassar, karena bahasa kalimat hurufnya pakai O. Jadi kita mah orang Sunda jeung Jawa itu bahasa beda. Bedanya cuma sedikit, identik huruf jeung ayeuna ka Sunda jeung kana Jawa beda. Sunda mah kana A, Jawa kana mun cek Sunda Winarta berarti cek Jawa mah mun cek Sunda Tata berarti cek Jawa mah mun cek Sunda Nana berarti cek Jawa mah Moncak Sunda batal berarti cek jawab mah. Moncak Sunda kuntul berarti cek jawab mah. Nih, yang ngajerit aja. Ayo cek usaha tadi kita ngajerit.
Da abdi mah tidak butuh jeritan, butuh ge jawaban nu aya dina hate ece aya jangan jawab kunaon teh dirukasteun cek. Sok. Ye negara Indonesia merdeka cek nikmati kemerdekaan tong ditahan bareng. Mun cek Sunda kuntul berarti cek Jawa pango cek ye. Aja mawanian nyebut nu kitu. Cek Sunda kuntul cek Jawa mah bang. Mun cek Sunda sarjana berarti cek Jawa mah hiji deui. Mun cek Sunda mangga calik berarti cek Jawa mah monggo linggih neng. Si neng budak-budak kuning kitu teh sopan. Maknya kata monggo colok neng. Neng marek kitu nya aya cenah teh monggo colok. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Teteh Pipin Sumiati alhamdulillah dina watus ayeuna anjeunna syukuran walimatul khitan Ananda Rapi Zaki Winarto Putra. Ieu 5 urang nu dihitan teh apa hiji? Aku marana mun 5 aneun Ananda Rapi Zaki Winarto Putra. Sareng kasakur kelulusan Rika Wahyuni S naon cik itu bu? Oh farmasi. Kunaon abdi tadi ku MC bapak ya abdi teh kaboga sarua abdi ge aya SS-an ka ditu teh. Kudu nama upami manggil abdi teh Aah Nurul Muhibah SH MH SAG. Artikeun we ku ece SH seueur huis MH Murudul huis SAG sarjana alam gaib. Dihanap doce bersama Ustadzah Aah Nurul Muhibah tuh nya daeueuhan awa SAG-an dan qasidah modern tarbiyah masyaallah iraha ieu teh oh ayeuna mesti abdi katarik bisa pangungkeun jeung artis modern qasidah modern yakin bakal beda mayarna pengalaman Bu Pipin kamari abdi di panggung di pamanukan di sapangungkeun jeung artis Dewi Persik. Wah, nu hadir na kitu tieu yakin kalau mun aya tarbiyah bakal leuwih mah handap. Wah, nu hadir teh pilu kaharep-harep sok cek. Beda kana hiburan jeung kana pangaji. Walau eta datang mah artis cek kamari Dewi Persik dikawal ku polisi. Abdi mah teu cek. Boro-boro dikawal. Harianan kudu sawer jika artis henteu. Turun tina panggung artis pada ayeuna ojo walah diriung. Penasaran abdi nanya anu hajat mah sabaraha bayar Dewi Persik. Rewas ibu abdi kaget mah bulung 100 juta. Ceurik abdi hareup anu hajat eueuh ka era. Ngabandingkeun nasib abdi jeung Dewi Persik ngiri hate mani beda. Dewi Persik 100 juta. Yakin atarbiyah oke pasti 20 juta. Giliran abdi hayang 10 juta kudu Pipin ditawar deui. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tapi lain saalo cek ku pangajian mah baro. Mata ku Pipin yakinnya syukuran keur madas deuyetan putrana geus lulus ayeuna sakolana nu janten putrina bagja dipayeureun Allah sabab pada detik ini pada jam ini ieu syukuran Bu Pipin mulia di hadapan Allah alhamdulillah. Naon ciri kamuliaan cek Allah Bu Pipin dia riungan satu amal abi sodaqoh aya sodak sok bu teu diantepkeun ieu teh mahal mungkin 40.000 aya nama mung gratis leueut sok da ieu teh sodakoh ti saha ti Ibu Pipin bagus Bu Pipin mulia ieu riungan aya sodakoh. 2 amar robi ma'ruf aya pangaji pangaos saha nu ceramahna jauh-jauh ngahajak ku Bu Pipin diondang ti Pangandaran padahal di dieu teh aya kiai setep aya henteu Bu aya kunaon atuh pangna kalah menang abdi jauh-jauh. Ye, geus karunya abdi mah ceuk-ceuk ulah mau nanggu balik tilu tebih. Resiko agung. Sodako saeutik era gede eueuh. Meuning keneh nu aya wae tuh karunya ka kiai sadayana parululuk lautan ilmu. Tapi da kekeh cenah urang karyawan mah menang balik teh hayang tilu jauh wae kecuali lamun kitu geus ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran.
Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tilu ku pipin mulia di payungan Allah sing jadi wasilah ku mulia na ieu riungan putra putrina saroleh saroliha amin. Naon anu katilu islahin bainan nas aya silaturahmi. Insyaallah tujuan Bu Pipin yakin lain karena hayang kapuji ku dulur jeung ku baraya, tujuan hanya satu ibtigha amradatillah karena Allah. Insyaallah lamun tujuan karena Allah fasaufa nutihi ajran adima, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sakit anu kapihatur kirang langkung dahapunkeun ka sadayana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo babak kahiji. Cicing kapan ngajina di babak-babak? Babak kahiji, babak kedua, kan itu nanti jadi babak belur. Abi mah kirang fokus ningali si Neng eta teh jilbab abu meni gelis-gelis teh Neng. Hei Neng yang jilbab abu gelis cantik siga ulat bulu, dapat salam dari ayah ibu, tamat kuliah jadi menantu. Beda sareng Ibu Pipin, ibu dulu Bu Pipin beda siga si Neng anu make jilbab abu, awak alus jangkung lenyang ditilik digigir ditetep nya hareup disawang ki tukang teteh ieu ge baheula mah teu kieu sarua abdi ge baheula mah teu kieu tingali ayeuna mah beuteung ge 3 umpak kapungkur mah teu kieu naon sababna berubah ketika kita sudah punya anak. Bu Pipin berubahna karena sudah melahirkan 2 putra. Satu cek ayeuna saha Rapi Neng Rika, berarti 2 kali pernah mengalami hamil, 2 kali pernah mengalami ngalahir. Awas Neng, si ngaraah Neng ka indung ngalahirkeun teh nyeri. Bu, jujur ibu ngajuru nyeri henteu? Bohong. Maknya nyeri borosot deui. Sabaraha bulan ibu kandung budak dina patuangan? Kang, akang kudu mikir. Cicing tongan ukur kudu dungkul. Sok ibu punten di dieu aya bapak-bapak lalaki nu pernah hamil. Makan akang kudu nyaah ka awewe, ternyata ada 4 hal nu teu bisa dipigawe ku lalaki ngan ukur ku awe. Hiji, men, aya lalaki nu sok men. Aya mencret. 2 nu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil. MC tinggal ibu, awak badannya tinggi, awaknya seterak, sembada, bisa hamil mual. Diburuhan ku abdi, mual kagak Pak 100 juta, tapi kudu hamil heula. Bisa mampuhun, tapi punten Pak tingali awewe kurang dia sanajan awakna leutik, garing, ipis, begang, hidung, hirup deui. Tong boro-boro hamil Pak, awewe gagahna awewe, kuatna awewe, mawa gunung 2 ge bisaeun. Betul? Naon ari gunung 2 teh ceuk? Sing tarik naon? Eta atuh tong kasar lah nenen. Kapan ari kasar geus ngasusu teh naon? Nenen. Bu, Ibu, Neng mau pakai jilbab begitu, Neng mau pakai jilbab abu. Jangan sombong dengan kecantikanmu. Isukan mah geus hamil kejet. Leuh, awak moal hade kitu. Mawa betung. Bogi badan. Percis dina orai kadut. Sok ibu anu hamil upami bobo ibu bingung teu kana posisi sare. Rek nang karak beunang cangkeng muhun. Rek ngaligir sieun wahe betul. Rek nang kuban sieun bitu betul. So kang tingali pamajikan akang hamil bari sarena nang kuban, yakin pamajikan akang teu puguh kalah jina odong-odong jujur arepan. Sama beuteung antel kana kasur ai tarang jeung suku mangkang. Mata lamun jujur arepan teh akang persis lagi odong-odong ungkluk ngabadung suku pamajikanku salakina muter jina gangsing. Bu, bro lahir anak Teteh Pipin gaduh putra 2, ibu ngaku mumpung aya bapak tuh para tersangka, euceuk ieu para korbanna. Geus boga budak tah geuning teteh alit keneh, rumah tangga ibu ngamahan kariweuh ngurangan kariweuh. Sing tarik ngamahan kariweuh ngurangan kariweuh.
namahan kacape ngurangan kacape sare tipe ting tiblah tara eta budak kerok-kerok kene sok cerik tengah peting bisa repeh lamun geus dibereng naon oh salah ti osok nyusuan oh kang makan muka tilu nu teu bisa dipigawe ku laki teh nyusu budak cerik bapana nyusuan teu amek ka ece budang tuh budak cerik ece kakar kerep bajang neng yuk neng rehe budak geus dibere pepentel mace budak rehe ece lain ti brasare bapak panak biru ngaheang boboakan cek salaki ece diantep moal cek ece teh kadieu pa ieu samper sok sabelah deui nganggur tah ieu jang bapak ieu jang budak sok parasmanan ka dina Bu ibu punten pak geus ngalahirkeun yakin bojo akang nyeri ku ngalahirkeun akang nu jadi lalaki moal mampu melahir 8 bulan budak dikandung neng ayeuna Rika cep ayeuna rapi ku ibu Pipin dikandung geus 8 bulan budak maksa totojer hayang kaluar bapana maksa ti luar totojer hayang ka jero untung teu perawis oge pecah we ketuban kang tong diantepkeun pamajikan bisi bahaya geuwat bawa ka bidan aya di dieu bidan paraji mah awewe lalaki oh berarti lamun awewe buraji budak kecil dijorok rekan luar pecah geus ketubana pecah salaki setia mawa pamajikan ka bidan teu dibawa ke rumah makan datang ka bidan sok ibu naik kana ranjang nyamuhun bu bidan da kana kenteng mah luhur teu ibu tarik napas pasti da tarik tamang mah Agustusan hujankeun ami budak tarik keluar ece ngahujeun ece ngabetan sekuat tenaga pernah gitu salaki pernah ngahujeun salaki setia milu ngahujeun babantu ka pamajikan urek ka juru moal matak ngaluarkeun budak konen nu aya sok bidan hujankeun ibu tos setia wayahna sakali deui budak tarik keluar tak eta geuning rambut geus katingali padahal rambut indungna kene bu sok ibu geus gaduh budak kacape napahan kasusah napahan kariweuh napahan mohon bapak seorang suami harus peka bagaimana kacape seorang istri betul bu nu sok gegeroh lalaki awewe nu nyangu nu ngepel nu istrika nu ngasuh budak nu nyusuan budak cerik ge di aisna ku samping piraku ku awewe maknya inung dibelikeun kana punduk sok dayakin kang pamajikan mah awewe lain kudu loba duit kang da duit mah bukan segala uang bukan segala tapi segalanya harus pakai ibu jawab butuh duit sing tarik butuh duit perlu duit beuki duit beuki marinyu hirup eueuh duit mah susah betul kadang rumah tangga harmonis karena ada cicis rumah tangga lulus karena banyak pulus eueuh pulus mampus sok kang tingali komo cewek matre aduh salaki loba duit mah dibere 1 juta sare dan ngadakan di bapak kakak dibere duit 5.000 nyangeyen ari ku salaki dipanggulikeun geulak mah Allah we zaman kiwari mah aduh mun sagala ditawarkeun bapak arek mengkung geurang dijual mah geurangna eueuh ece nu tadi sok dibere goyang gayung eueuh geurang mah gayung ngumpul goyang mah geus eueuh teuing ka mana cek tapi punten bapak seorang istri ibu Pipin 2 kali melahirkan pamajikan bapak sarua pernah melahirkan mohon maaf pak yuk urang tingali rumah tangga baginda junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi pernah Nabi Muhammad nyarekan ka bojona ari ece kusalaki pernah dipolototan sering pernah dicarekan pernah pasea sok pabaeud-baeud sok jamadud tepuguh judul tapi sok akur deui tah kitu mah anehna teh ongko bapak teh keur
saya jeung pamajikan teh tapi teu penting aya gencatan senjata tidak perlu MOU. Naon-naon salaki teh geus ngengclan urun aja. Cek. Oh, cek. Ngan kadepa nu kurang ajar jeung teu wajar lamun salaki teu ningali kana kacepet pamaji. Geus puguh urang teh di dapur teh bari nyeuseuh bari nyistrika lain masak wung. Dar salaki lapar sanu gigih keneh mitajong mejikona. Eta sayur asin teuing disingsringan ku lekona. Yakin kang pamajikan nyeri hate menangis. Air mata menetes dihareupeun hawu ece bari ngasur-ngasur seuneu. Nyeri hati ku salaki bari ceurik. Tajam-tajam kata-katamu, seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Lu tak ya keprok korban ya. Cok, oh cok, makan akunan bapak kami pahaman selalu manggil kamu dengan kata bahasa yang manja. Ya Humairah, wahai istriku yang putih kemerah-merahan. Pernah ibuku salaki disebut ya Humairah? Salaki dia mikir hula. Piraku ya Humairah jebran. Maknya ya Humairah geneuk. Aduh, awas neng. Ya anu keur bobogohan biasa nu sok bayar. Awas neng ulang dihurakeun bobogohan bisi nyeri hate ya neng. Ari bobogohan 5 tahun aya dikawin ku batur. Supaya nu kitu. Tenang neng, tong bobogohan jodoh sudah disiapkan oleh Gusti akan datang dengan tepatnya. Da geuleuh keur bobogohan aduh dibonceng ku kabogohna bari motor meunang nyium. Coba terek dibawa ka rumah makan jajan di sisi jalan. Bedana teh cilok, bracok. Naik motor cenah cok cenah ayam cenah muntang cintalik. Muni ayam nyebut kage dodo ci ayam ale. Aduh gejering pesan akit enggak. Lain kitu sia neng geus kawin mah. Naik motor muntang kana cangkeng ku salaki na dijebukeun tengah sia teh. Tong kana cangkeng muntang teh kana behel we tah. Gedebut rag-rag lain ditulungan di polototan. Cek aing tadi sia tong biru berat. Bu, kemesraan ibu dulu nuju engan nikah jeung ayeuna beda henteu? Panggilan ibu ku salaki panggilan baheula jeung ayeuna beda henteu? Yakin teh pipin baheula mah neng. Ayeuna geus gaduh budak disebut naon? Mama. Ece tos gaduh incu moal disebut neng ku salaki teh naon? Mak. Beb. Duh ieu pagawean ngaran kapol. Dalam dia ke Mas Aldo. Papi mau kemana? Mau ngalah jengkol nih. Mami mau kemana? Ngalah kapol nih. Si mami si papi ngalah kapol. Nanaon teh kumaha kaayaan. Mun sapertos Bapak MC tuh beten acukna ge. Papi mau kemana? Mau ngantor naik Pajero. Ece ge boga Pajero pajejal-jejal di jero. Duh, ya Allah. Matur maca nu panggilan mami papi teh imahna minimalis tadi cuma bilik kinis. Batur manu papa biayang teh anu jalan-jalan make es kudo ari salaki teh cuma dang dodong es cincau. Papa mau kemana ngalah jengkol. Ayah mau kemana ngalah tutut. Aduh. Cek. Karena panggilan sekarang sudah setel-setel. Papa, mama, papi, mami, abi, umi, kiai, aduh, ayang, beb. Nah, sok aya nama salakina bunda, tak berarti salakina panda, geus begitu kan. Bu, ibu, salah punten jangan karena materi. Kumaha tuh ce rumah tangga tong boro-boro teh pipin kurang ge sarua hayang bahagia dunia akhirat. Sanajan cinta ka salaki geus eueuh, sanajan bapak ka pamajikan cinta geus teu aya, da cinta bogoh mata ralila, kunaon bogoh taralami, kunaon cinta tara abadi, da cinta masuk keuna kuseet lain setan. Maknya ece cinta di dahar setan. Si ece mah cinta na ku setan. Cinta masuk aya seet. Nah, inti Bapak ayeuna winarto, Ibu Pipin syukuran mulia di payunan Allah. Hoyong naon ece, lain ku pedah loba dunia, kanyat ayeuna kadiga monang abdi, lain ku pedah loba duit, bisa monang katarbiah. Intina hoyong ngariung salena baraya jeung kadang warga, hoyong doa di sadayana, bisi Ibu Pipin tadi ijabah doaku Allah, subantu seueuran mah naon doa nu dipalar ku Ibu Pipin, ku
hoyong putrana soleh, hoyong putrina solehah. Sabab yakin anu bakal ngocor pahala ka Ibu Pipin, sareng ka Bapak Winarto, sanesku harta nu dianggo balaga, sanesku imah gedong anu dipake sombong, tapi satu sedekah jariah, dua ilmu anu manfaat, tilu doa-doana anak anu soleh. Makanya ingat, hoyong putra soleh, adibu auladakum, didik anakmu, didik putra putrimu, hiji hubbillah sila cinta ka Gusti, dua hubbil nabikum sila cinta ka nabi, tilu hubbil Quran budak sila tiasa maos Al-Qur'an. Ibu, ayah di dieu madrasah gini ya, pendidikan anak usia dini ayah, pasantren ayah putra ibu di pasantren, ayah putra ibu nu ayeuna masih di SD. Jumat teh yang sina uwih ibu da ayeuna teh libur, ayeuna teh negeri budak sina sakola wayah di SD. Batur mah libur, geuning ku ayeuna mah keur pengarikning si ece mah budak sina cicing di sakola SD. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mengharapkan ayeuna ibu anak soleh bukan hanya Ibu Pipin, tapi yakin ibu nu gaduh putra, bapak nu gaduh putra, hanya satu dambaan ibu jeung bapak. Harta bukan segalanya, tapi yang segalanya adalah akhlak anu mulia. Ibu maot yakin anu bakal mapat maslahat dugikeun ka akhirat, mocer pahalana tina amal sedekah, tina ilmu anu manfaat, ti doa anak anu soleh. Maka ibu entong ayeuna minder, ibu tong jadi merasa manusia bodoh ketika budak hafal Al-Quran, justru harus bangga. Naon sababna? Ibu maot keur entak-entakan sakarat nu nganterkeun ka bagjaan, lain kiai, lain tatangga, tapi talkinan ti anak, kalimah thayyibah anu diucapkeun ku anak. Cek anak ibu, cek anak bapak, ketika keur ngalepaskeun nyawa, tuturkeun bapak kalimat nu diucapkeun ku abdi, la ilaha Muhammadur Rasulullah, dituturkeun ku inung bapak nu keur sakarat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Upipin ngalepaskeun nyawa, nu nalkina neng Rika sareng cep ayeuna rapi bagja ninggalkeun alam dunia, diantarkeun ku doa anak anu soleh. Insya Allah boro-boro budak ayeuna di dieu ece, sanajan ayeuna murang kali alit, ibu jeung bapak yakin semua bakal menjadi wanita solehah. Kaciri ku abdi, ibu-ibu wanita solehah darek ditariung, alhamdulillah, pedah keur pangaji, da balik ngaji mah tiung teh di alung, hareun, arah, bayung. Cik ibu jawab, lamun awewe ditiung wae sae awon. Awon, kiraku keur dikeramas di titiung, mohon. Ari tiung paranti nutupan naon bu? Salah, orang teh loba, maknya bobogaan dituruban ku tiung. Tiung mah paranti nutupan. Sok atuh sing-singkron meuli tiung keur nutupan, meuli anting keur, meuli gengge keur, suku meuli gelang keur, leungeun meuli kongkorong keur terpunuh. Sabab kongkor mau dipakai ku ibu, yakin ngabaina lain ka tukang tapi ka hareup, berarti cicingna dina naon, dina punuh. Lamun lecek meuli kongkorong keur beuheung make kieu, jadi meuli kongkorong mah keur punuh. Bu, ibu, yuk jadilah wanita solehah, jangan menjadi wanita arun. Apa teh arun tah? Panona alus. Bener karena edan mah langsung nyambung. Ditempoti hareup ti gigir. Asih tuluikeun. Hirup potong kepala edan. Manhan jakal. Kalakuan. Bener. Abdi jadi kabaukeun edan musik eta. Bunta ganti. Tasirikna. Tuluikeun nahakuna wanu gelis loba. Betul nahakuna wanu bangor loba. Bener siga nama asa aing. Betul bisa payu. Atungtungna kulit kelir koneng. Apoyuhun tuna bodas tepung. Abi wir bareng-bareng. Panon coklat. Terus Ariel lingkungan teker ngaji.
geus masyarakat urang ge mah kana edan mah mendekat betol Bu, Ibu, dan baik urang kecek edan oge, yang penting urang edan ku Gusti. Waktuna sholat so, waktuna ngajina, yuk urang igelan apapun tepat di Gusti Allah. Kamari 30 dinten urang ridho, ku imam dicanak sholat tarawih, lobana 23 rakaat jeung witir. Minimal urang ayeuna sing daek sholat sunat langkung ti 23 rakaat siap. Tingkatkeun iman ibadah takwa ka Gusti barokah ayeuna ecet tas lebaran mabrur makbul atas puasa lain sal aidul liman labisa jadid walakin al aidul liman taatuhu tajid jelema nu bungah milu lebaran lain ku pedah loba sagala di imah lain ku pedah sagala anyar tapi nu bener-bener iman takwa ningkat ka Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita samakan akidah, jangan beda, tetap la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana, yakin ibu tanpa ku urang disuhunkeun, tanpa ku ibu pipin disuhunkeun, Allah parantos masihan pahala karena ibu pipin ieu tilu anu parantos dilaksanakeun sedekah, pengajian, silaturahmi, yakin tujuan ieu teh amarnatillah karena Allah, maka insyaallah Allah fasaufa nutihi ajran adima, akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Cipeujeuh jalan sirih malikupat di awonan, pepeujeul pangarulih ulah ngupat ka awonan, lain tuh hayang dipanjangan waktuna tos teu kapan, keuna kumaha si kabayan meuli kina ti cikijing, meuli enteng sisi pasar, mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus. Abdi mah teu ngajawab gitu, nu ngajawab ayeuna lapar situ, nu ngajawab pupur bukan si eta, berarti si itu jeung si itu sarua pada lapar hayang ngeundak. Ayeuna tos disayogikeun ibu, tuangna di dieu sok naon beas atawa sangu? Sanes beas. Ngan pada eta sangu nu dituang ti ibu asalna tina piring lain tina beas. Osok ibu taruang tina piring. Teu meunang pepeujuh tuang mana kursi, tuang mana sama, maknya tuang nyencrek bujurna piring. Aku nu gelong dengan cager heula. Manya kejo dibalatakeun na kursi, ari bujur nyong celokna piring. Kongkorongok, ari nu kitu naon ceuk? Eta mah sora. Ngan sorana sora abdi. Ujug-ujug kapan nu kongkorongok teh abdi? Berarti sora abdi. Udah ujug abdi nyebut hayam. Gerak tobat gerak istighfar. Mubalik kita kalina cakrak disebut hayam. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan doa ti sadayana putrana, putrina Ibu Pipin anu parantos dihitan, sareng anu parantos lulus di sakola. Mudah-mudahan sing janten urang kali anu soleh berguna bagi agama nusa bangsa katut nagara. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.